been here before. I spit the wrong Saturn. I can't break this pattern. The flow didn't go away. It's something we're saving. It's all for the taking. I always say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup siang sedayana hidup siang orang di kelas 10 kelompok genap bikin ajian ada yang live jam wawancara. Depangkeun abdi Anissa Cayanti. Depangkeun abdi Albert Julius. Depangkeun kami abdi Nur Aida. Depangkeun abdi Syawal Hadi Sanjaya. Abdi Muhammad Adel Firdaus absen. Ayeuna urang rek ngajian dari malam. BTW. Dengan sekolah A few moments later. orang habis cucurak jeung babaturan. Terus ayeuna mau ke jajan ke sekolah. Sebenarnya di kelompok urang teh aya genep jelema. Tapi itu Rafael tidak mau. Jadi dia kurang balik lah wangsul heula. Iya, wangsul heula. Ayeuna urang rek meuli seblak di depan sekolah jeung wawancara tukang seblak. Urang di tukang seblak. Dibayarin sawal. Ditraktir ku sawal. Urang Hatur nuhun sawal. hatur nuhun. Sawal keur meuli es. Nah, abang nate Keur masak. ker bikin seblak. Ayo pesen. Abdi teu doyan pedes. Ada doyan. Abdi boleh apa? Teu boleh makan dahar seblak ku si mama. Abet boleh? Enggak, bohong. Abet dahar seblak ya. Abdi teh habis cucurak. Geus dahar abet. Geus dahar. Bisa. Ini teh silau sekali ya. Bisa panas, tapi sabar ditraktir ku sawal. Jadi nanti kita beli. Kebalik ya. Nah, Seblak mie. beli seblak. Sawal. Abis Atur nuhun lama. 2,000 years later. sedap ya. Terus
di dia sama di mana dia ayeuna warungnya. Sama kecil-kecilan pakai sedang saudara gitu. Tapi itu yang dugi kagum dia dugi kamu kan cabang di 5 tempat di Cikaret, Cilangkap, Bogor, di Citureup, di Bojong Gede oke aja. Oh gitu. Terus dia Jadi itu banyak cabangnya. jadi Iya. cabang sebelah ini tuh banyak juga cabang. Terus itu jadi wawancara untuk Sakit wae. Iya, sakit wae. Cara jeung akang sebelah. Atur nuhun Atur nuhun, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten Sadayana. Ya, Nama Abdi Rafael Sonten Dewata. nama Abdi Muhammad Azhar Firdaus. Kiwari Urang, rek wawancara bebaturan. ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja. Abdi rek wawancara babaturan Abdi. Assalamualaikum. Salam ah. Jadi, saya namanya apa tuh? Nami Abdi Rizky Fadilah. Kenapa kan dia? Abdi rek ngabuburit jeung babaturan namina Azhar Firdaus sami Rafael Sandon. Kendaraan non? Anu dianggo ka dia? Abdi naik motor. Kumaha puasa Kiwaria lancar teu? Alhamdulillah puasa Abdi lancar. Arek ngabuburit kemana? Abdi ngabuburit ka Goya. Ira duit nu dibawa meuli takjil. Berapa ya? Abdi mawa 50.000. 50.000? Iya. Ya, makasih ya, A. Ya. Yuk, makasih ya. Ya. Halo, ayeuna urang rek meuli seblak jeung wawancara tukang seblak. Yes. Iya. Of course. Ayeuna Abdi di kelas. Lagi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, wilujeng siang. Wilujeng siang. Ketahuan urang di kelas 10 hiji kelompok 6. Pikeun kajian video wawancara jeung A Day in My Life. Oke guys, jadi kita langsung aja ke A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, Wilujeng siang. Siang. urang teh